Abdi umat akhir zaman, anu banget panasaran, hoyong tepang ngadehesan, saja biti serah badan. Ti dinten ayeuna mugi, abdi sing janten ngahiji, sareng ibu rama abdi, ngiring Gusti ka sawargi. Masya Allah mata kelar, di akhirat kabeh gempar, dina pakuburan ngencar, karumpul di alam mahsyar. Ari ngaran mahsyar eta, pelataran anu rata, panasna waktu harita, panon poe 7 hasta. Terjauh tujuanana, kurang saparatarana, norojo kabehanana, kajalma goreng amalna. Awak urang dirangsadan, temake papakean, gawena asruk-asrukan, neangan anu nulungan. Teu aya iyu-iyu, pikeun urang tempat nyuuh, salawas ngan pakeu, nguping neraka ngaburu. Eling-eling pambalikan, mapacukang katarincakan, lembut alabatan rambut, seket alabatan pedang. Nanjakna 1000 tahun, muduna 1000 tahun, jadi jumlah jeung ratana 3000 tahun dilana. Carios dinten kiamat, aya umat 2 gunduk, sagunduk umat nu alim, sagunduk umat doraka. Nu alim bade diganjar, diganjar teu bisa lewat, pada newak pada ngepung, ditawak digelenjarkeun. Tenteingan ka kaula, di dunya henteu ngelingan, majar maneh teu ngelingan, di masjid aya kohkol. Torong kohkol kalah murungkol, durbadu kalah murungkut, di adanan beki tibra, dasar umat nu doraka, dasar umat nu doraka, bakal asup ka neraka. Aduh inung, aduh bapa, kadung tarati heula, kadung kalewat langkung, teu
menyembah ka yang agung. Dina kiamat maka bingung, urang teh teu meunang embung. Dikirim ku malaikat sakur jelema nu dilaknat. Di dunia lang pamaksiat